jamu teh leubeut euy. Euy. Leubeut ieu euy jamu teh ya. Euy. Jeung nangeunah euy jamu kieu mah. Itu teh siga aya jelema nu keur ngalajamu urang. Waduh. Bawa maling ya. Kang, nuju naon ieu teh? Jamu. Ante teh jamu abi. Are ka mana cicing heula? Diperkarakeun ya jamu kitu mah. Pan mun akang mah teu bebeja heula. Jang jiam, pan teh jamu urang, bebeja henteu. Heuh nah, teu ban aya di imah eta. Tung kitu Kang. Ya teh terang ternyata sanes na teh. Ulah kitu kana barang batur mah, komo ieu dipelak. Ada tadi mah teh aya nu gaduhna. Heuh nya teu aya pira ku urang aja jentul dina tangkal jamu itu pan imah. Hiji atuh teh. Ha hiji oge eta bayar 100.000. 100.000. Ada beungeuna da teu menta. Mun menta mah sapodo teh teuing sakumaha oge perkara ieu ke urang diperkarakeun. Ka dieu heula teh, abdi mandak ieu nya ieu. Ka dieu sekedap. Sekedap. Ka dieu. Kedak. Adieu. Naon itu ah? Kita 100.000. Heeh. Aya abdi teh da teu gaduh acis kudu kumaha atuh? Nyawa yahna, we maneh urang mana? Aya nama urang ieu we meh lunas atuh. Naon? Ku abdi dibere ka senengan. Naon ieu teh geus ngelo make dibere kesenangan. Naon itu maneh anu ngalajamu aing nu kudu bayar ka maneh? Pan abdi teu gaduh engkang mayar da. Aing mah boga salaki sakehead. Nah si teh jadi ngares kana salaki. Heuh naon atuh? Nya urang itaeun. Apa urang mah boga salaki mana kunaon? Mana urang mana sia dekeun mana boga KTP. Sia ampun. Sopan sia ka aing mana anu ngugubrul jamu. Mana urang kudu mayar ka maneh asa ku teu puguh urang mana rasakeun sia mun sakali-kali deui laporkeun ku aing ke polisi.